Alhamdulillah cair loba sumur teh loba wae. Alhamdulillah pisan loba cair. Ayeuna mah nek mikiran nyangan tempat keur proporsional nek nyangan batu ngan aya batu we udah nyampe di Alexa. Sini kalau ketua pemuda. Aduh, goblok masih jauh tuh. Mudun. Mudah-mudahan aya di mana. Tempat profesional. Alexa tempat saya dulu. Jauh nih. Capek. Udah kepentingan makanya kepentingan olahraga. Assalamualaikum. Halo. Beneran ayah Teh. Alhamdulillah kaget ya. Kan ngopi tadi. Ngedat dulu ayo ngopi. Aya naon maksudna mate? Kieu kan aya perlu eukeun kosona. Maksudna urang yang tempat anu kira-kira gimana? Kira-kira mahi di legal lah hitungannya. Main jeung lega. Strategis lah, Strategis. Maksud urang baturan. Ayo siapa? Urang mau gawe teh. Sudah aya keluarga di ditu. Jadi lurah teh nginstruksikeun kitu tiap eta nyeun pos ronda aja. Ya kudu. Oh, nya hayu tuh siapa hayu? Urang teh kepikiran, kumaha ge kudu dipikiran. Ada urang seorang bingung baru urang teh kudu ngajak rekan lah atau warga atau babaturan gitu. Benar siap. Jalan Iya, no kieu we teh. kumaha? Urang asa ingat, urang ka bancing atuh yuk. Tah di bancing jigana ngeunaheun tah tempat lokasi. Siga nu bari minta izin piraku teh bancing teh izinan mah. Bisa. Ya, bantu aja. Kela nginum mana? Ayo. Langsung ke minum Jauh lu mag jadi tukang dieu. Urang mah Urang asli. jalan motong, mun teu motong mah komo urang, urang teu mau mobil. Lempang we urang. Supaya hane teh di ieukeun deui mah ronda teh. Dudureun Atuh hayu. Kejadian hayu itu siapa tuh hayu? Geus areupan ieu mah di jeruk bawah we. Ih. Mas, Kadieu atuh aing ngupayahan ieu sama. Aing nempokeun kamera atuh kamera ka dieu teh nitukeun aing ka ditu. Teu lain teh tanggi udah teh udah. Dia masih jalan kayak kamang masih dipotong dipilihan. Tadi jeruk bawah ya gitu. ieu jeruk bawah keur bakal di jalan nek. Ayo siap atuh. Bang deh lah. Kita maksudnya kieu kira ku teuing bancing teh ngan. Urang seronda da mah keur kepentingan saya bener teh. Urang obrolkeun heula. Punten teh. Itu. Urang obrolkeun lek. Kumaha ge. Bener hayu. Iya. Beneran ayat teh Oh, bancingnya tuh bener. baru ngobrol tuh beneran nih. Bener. Pada arahnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bah, damang bah. Alhamdulillah. Tim, damang tim. Cager. Ya aya obrolan buku sebagai. Ya, obrolan penting cenah. Teh. Teh asa ya. Terus dia kieu Lain urusan Honda. Lain nek mere duit lain Informasi. cuma lain informasi naon jadi kieu ya bah. Jadi kumanya kita ya teh neangan tempat keur nyieun pos ronda. Bang ada tangga di Sugan, ieu mah diizinan apa ti dieu, apa belah mana kita teh di dieu. Gampang aya masalah di dieu mah hadi izin jeung teuna bang nama eta gitu. Siapa? Kata mah. Tempat dikenanya tim. Bah, kumaha tamun daerah dia diizinkan. Mal kira-kira maksudna ieu mah kepentingan gitu. Ya kenal dia. Biar dia ngobrol. Biasa Wah, alhamdulillah. Aya naon sih ngariung bahasa rame. Iya, masalah yang pos ronda naon cenah. Oh, dia dengan cari tanahnya. Heeh. Sok atuh bah kumaha abah tong diizinan jeung kitu mah. tak itu. Tapi acara di dia mah moal Perasaan mah ibah laganya. Apa
geus tempat. Jadi abah hakeun ongko aya ronda mah urang titik. Papasan itu Ya kira-kira bisa diseweting mah bah. Yang penting mah ulah dibeakeun kabeh. Udah kieu bah teh kitu lagi da ai pos ronda. ngarep kaman ngarepna. Ya aya hareup bah cuman kieu ya. Mah, Bang. Jadi ai Itu. pos ronda. Ya. Pos ronda. Jadi satu aya ka dia ini ya. Itu pakai pondasinya teh kitu lagi bisa dikalamun diperbutuhkan keur Potong aja dia bangun gotong gitu. Jadi itu permanen lah ya. permanen. Jadi gitu, Bah. Nah, jadi RT teh gitu. Jadi RT teh diinstruksikeun teh ku lurah. Jadi setiap RT teh kudu aya pos ronda gitu, Bang. Eta teh si Ale. Benar. Asisten aing sih tapi aku tuh capek. Tang banget teh. Itu lain kegiatan tuh kan. Jadi capek tang. Oh, itu syukurnya aing adalah kalinya heula penuh lagi. Ale ayo siap. Saya pegawai nama siapa? Hanya bah. Sampai tang siap. Nah, Siap. oh jadi kumaha bah? Diizinan we Izinan diizinan. berenang. Nah, Nah, ternyata dia diizinan berarti urang meureun tinggal nyadiakeun materialna. gampang material duit. Duit. Lah duit sung duit. Material mah gampang tinggal masuk ai duit aya Nyata itu dibahas baru tadi. Benar. Ujung-ujung ke material. Itu jadi kieu teh kumaha sok. kas di RT geus aya sabaraha kira-kira anu sudah perelek teh. Jadi intina kas eta malek kumaha bimahe mun bener gardu. Eta kuranganna urang teh. Entar ayeuna mah sekarang kumaha? Ada warga teh. Keluarga. jenderal kalurah. Heeh. Aya jadi aya sakit. Nya geus atuh. Heeh, Kalau asal makan nama adulan ya. Ya, ngagendakeun iraha mulai ieu na derna aya banyak. Ya, nuhun nya aya geus ieu Itu nah. di izinan mah. Ayo, Assalamualaikum. Bah. Assalamualaikum, Bah. Tim ayo, tim. Salam. Siap. Bah. Kayak pos ronda durang Gitu teh. ya? Oh, Aya tuh beres gitu cara. haneutun, Bah. Pokoknya asal pokoknya orang mah asal kompak we. Bener. Heeh. Asal guyub jeung batur. Kamari air mau motor ini teh. Heeh. Tah di dinya tah. Di eta. Di ngana Oh, bener. tahun ka tukang. Ayo Halus pisan ayakeun ronda. Heeh. Ayo mah ayang-ayang kitu bogo yoga teh ngomong. Asli, Bah. Urang haneutun aya pos teh.